Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping sadayana, para panonton serta rerencangan anu simkuring dipika hormat. Dina kasempatan ieu abdi hoyong ngajak urang sadaya pikeun mikirkeun hiji hal anu seringkali hilap tina perhatian urang. Nyaeta persatuan dina masyarakat. Sadaya jalma tiasa nyaksieun yen dina zaman kiwari masyarakat sok kabagi kana kelompok-kelompok anu beda-beda. Ku cara naon urang bisa ngajaga rasa persatuan dina kaayaan sapertos kieu? Anu urang butuhkeun teh persatuan. Pikeun ngajaga kaharmonisan sareng kamekaran dina masyarakat urang. Urang sadaya jelas yen masyarakat urang teh majemuk. Aya nu beda agama, beda suku, beda kepercayaan. Tapi naha eta kudu jadi halangan pikeun ngahontal tujuan anu sarua. Teu tiasa dipungkir, kadang urang kabagi ku hal-hal anu henteu penting. Perbedaan mindeng jadi sumber kana perselisihan. Tapi urang kedah inget, persatuan teh sumber utama kekuatan urang selaku bangsa. Lamun urang ngahijikeun potensi anu aya dina masyarakat anu beda-beda, urang bisa ngahontal kamajuan anu luar biasa. Coba tingali kana zaman baheula. Waktu urang ngahiji ngalawan penjajahan, persatuan antara urang teh kuat pisan. Kiwari, eta persatuan nu kudu dijaga jeung dipupuk supaya urang bisa ngungkulan masalah sosial jeung tantangan-tantangan anyar. Urang sadaya boga tanggung jawab pikeun ngajaga kebersamaan ieu. Ngajaga rasa gotong royong anu geus turun-temurun diwariskeun ku karuhun urang. Persatuan anu didasarkeun ku rasa hormat, toleransi, jeung kerjasama bakal ngajadikeun masyarakat urang leuwih kuat, leuwih maju, sarta langkung damai. Naha urang teu tiasa ngalaksanakeun hal-hal anu leutik anu bisa ngajaga persatuan? Misalna silih bantu, silih asih, sareng silih ngadukung dina kabutuhan anu sami. Persatuan teh dimimitian ku urang sorangan, ti jero diri urang jeung ti pikiran urang. Hayu urang sadaya ngahiji deui. Teu aya hal anu leuwih penting ti persatuan dina masyarakat. Lamun urang tetep ngajaga persatuan, insya Allah masyarakat urang bakal jadi harmonis, damai, sareng maju. Urang tiasa ngungkulan sagala rupa tantangan asal urang silih ngadukung, silih hormat, sarta silih bantu. Persatuan teh kunci pikeun ngahontal tujuan anu gede. Hayu urang ngajaga eta. Hayu urang babarengan ngawangun masyarakat anu kuat, anu bisa ngahadapi sagala rupa halangan jeung tantangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.